A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya anu tunduh ku ngaroko cager, aya anu cager ku ngaroko gering. Artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ba'ilatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Deh, naon elatna? Oh, elatna teh natni ai elatna ni teh bacin. Ieu teh elatna teh bisa tah henteu. Sok. Oh, udag-udagan, mantekan, munazorohan, ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cenah ieu aya dina kitab tasawuf, lain deui kitab tasawuf jeung fikih. Dek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf. Ayo, aya ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i. Nah eta bae. Tar kumaha yani? Tidak sawarena bagus. Husni islamil mar'i. Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah. Atuh lain rokok baik, kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat teh sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Beuh. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok, aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia. Hayo sia. Tar kumalayani hayu terus. Lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berfaedah. Nanaonan atuh? Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru dek tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji tanti kiai pankolot. Coba. Ayo praktek at-tanbak haramun. Tanbak teh tembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasyas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasyas, naon hasyis. Atuh kudu hiji-hiji ditasawur ulah waka dihukuman. Beuh iman di jelema jelema, udang-udang nanya gede, ngaharamkeun rokok, make pikir. Wah, enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum ge. Nu ninggalkeunna lain umat sa Gusti Allah. Ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji. Nang sa nang Allah, sebab nang sembarangan. Ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae. Adapun urusan anak kaditu macam-macam teh lain deui. Aslina haram-haram, aslina makruh-makruh. Urang teu bae di deuleu bae di kitab-kitab jaroko mah tambak teh geus ditasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh ku ari diharamkeun rempag sia kajeun hukuman rempag sia kajeun hukuman deh parangsana ulah sok babawa heulanan urang bae tukang ngaji ka babawa ku pamarangan tatu ulah nyanai diharamkan korupsi embung, nyanai diharamkan sogok menyogok embung, ayo urang di bawah kita ngaharamkan rokok heula dah. Dah dasar bae teh kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum. Ya atuh naon deui atuh? Abe dibere aing rokok ku gudang garam habak. Sekalian ye tuh sia mah hayang dibere bae meureun. Lain kitu ulah sambarangan ngahukuman. Ulah sambarangan tetep bae pertahankeun. Urang teu bisa nasaur jeung nyieun hukum mantak naon neuleuan di Fawaidul Makkiyah aya, di kitab-kitab tasawuf aya, asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya. Oh, ieu haram so teh min babi tasawuf atuh jang pribadi. Ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna. Oh lain deui ieu mah teu sumarambah. Oh ieu mah haram. Oh ieu mah makruh fikih karak meneran. Tah jadi itu menang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang patulwin Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyieun hukum-hukum sorangan tungtungna ku ari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah ku sabab naon teu bisa hukuman sia cak Allah
sembarangan hukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i padahal mah dibere duit saeutik abdi teh aju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mu'i abdi nu mere duit ti mun aya mah abdi ge terus cak Allah tolol bereuji Allah ya tobat dan hese kasalahan hukum mantak naon tobat cara ulama-ulama baheula hukuman cigen aya datang eta salah meureun hukum bener tah teliti heula oh hampura atuh salah mantak naon sih dia lain kiai hukuman wa Allah tah ngeunaheun kan masyaallah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarek unsur khusus encan unsur muatan politikna naon sih muatan politikna kan aya teu sembarangan kan mui aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisa jasa dokter wah ini paru-paru ya ini larangannya jangan merokok ya udah jangan merokok jarak ke kantor saya tinggal rokok dokter pasien kadinya dok tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok nggak apa-apa sedikit mah kalau banyak jangan udah situ juga ngerokok dah mati itu bukan urusan rokok urusan Allah ya iya itu deh jadi dokter sekos itu di Indonesia dia tuh di Indonesia dokter Urianto almarhum dokter Urianto kan akrab jasa jeung abah mun ka dieu nya mere obat dok tah ieu obat ini dok ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh udah nggak apa-apa kalau ini baru udah kasihkan aja lah cenah babari dokter Wiranto mah jadi urang keur ka ditu ngarokok banyak na ku kada ditanya dok kok ngerokok nggak ada penyakit nggak apa-apa yang ada penyakit nggak boleh ngerokok udah kita sama-sama ngerokok jarum deh nya ngarokokna atuh jengkul di dinya di kantor ngarokok bae nya nama tuh jadi jangan apa kantor kedokteran ge bau rokok wah Wirianto geus macem-macem bae masyaallah nah cerita hukumna sakadar mah buya cidahu ngarokok penting aya ngaji geus jam 2 eureun heula ngarokok capek meureun ngarokok digulung ngarokokna ngarokok giliran bae urang ngarokok ulang ngarokok sia nyana ngarokok ayo urang teu meunang apa aing mah capek sih mah henteu katanya tadi pareuman nyana urang mah teu meunang urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngarokok apu ya eta naon sababna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah haraseun jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah ngarokok adekeun rokona tuh henteu teh mah leuwihna kadekeun mah nah eta ngarokok biasa kieu prawira ngarokok maksudna naon ukuran kadinya jago ngaji ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana Juman bisa Syamsiah bisa geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi mah nyana mah aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina dimantak begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk naon nyana mah atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana hadis mana turunkeun cek cenah hayu urang mantekan urang kudu jubanan urang jamu jawamean jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokok nyana atuh aya sia teu bisa ngaji teu ngarokok maksudna ngaharamkeun gitu itu ngarokok masalah ge kene-kene haju teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui haji cenah nanya ka kiai kiai ngarokok teu aing mah nu mentak ngarokok abah dibere rokok kan lumayan ngajualan rokok bae ge oh sia ajeuna mah aing hayang ongko dibere henteu taya keur carita hukum masyaallah samarangan tanda kula samarangan
kaliti heula tarigi tuh at-tambak haramun kukula kadenge be ya atuh urang Garut pan marak non tembakau dikedu melak tembakau terus NTB melak tembakau eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa. Ieu aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa. Anu asup ka negara teh sabaraha persen aset gede. Anu mantak aja diharamkeun aya unsur naon ye? Aya urusan polusi. Atuh teh mah undang-undang negara pek bae aya bisa macara Singapura. Mun ngarokok urang tengah-tengah kota 3 juta. Namun di pinggir kota 2 juta. Namun di sisi hotel 1 juta. Namun di jero kamar 500.000. Aya aturan-aturanana. Namun endek aya khusus tempat ngarokok, taman, los. Urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok. Ditungguan ku jelema make hejo-hejo. Isi endek nungguan kuntungnya, Pak. Saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung. Oh, jadi nggak ada tugas urang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana. Tah, piceun bae ku urang cokot ku nyana. Nyana heula ngarokok. Ya, Wallahu a'lam bishawab.